Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara paniis manah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmani Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepanan urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Gusti pikeun nu nalangsa. Dumasar kitab Tangis Yeremia pasal 1 ayat 16 dugi ka ayat 22. Sarengna sejanten puseur panglenyepan urangnya eta ayatna nu ka-22 anu unggal nakil. Abdi humarurung nandangan sangsara, hate pinuh ku nalangsa. Para mitra, kanyeri atanapi kasedih hal nu lumrah. Nanging nu nyerat kitab Tangis Yeremia ngungkapkeun kapeurih ati, kapeurih balukar merekpek digencet sareng temu asal tina paripolah batur. Pangalaman eta ngalantarankeun raheutna napakeun rasa peurih di kulitna sareng kajaheut dina batin. Kajantena nu pikanyerieun tos kalangkung tapi nalangsa ati teu otomatis ilang. Paribasana saherang-herang cibeas, sabersih-bersih namanah nu dinyenyeri moal bersih pisan. Para mitra nu nyerat kitab Tangis Yeremia mintonkeun kana langsaanana. Nalika Cisosca teu saat-saat taya nu ngalipur sareng negerkeun manah. Yerusalem janten najis alatan mungpang ka Gusti, nanging taya nu nulungan. Nu ngabela Yerusalem tos janten babandan di nagri deungeun. Anjeunna sasambat nyuhunkeun pitulung sobat-sobatna, tapi taya nu kersaeun. Imam-imam sareng para pamimpin maraot di jalan-jalan kota sabot milarian tuangeun sangkan tiasa hirup. Eta sadaya di alaman kumargi kajahatan jalmi di sabudeureunana. Para mitra nu nyerat kitab Tangis Yeremia teh saurang nu kajaheut manah. Para mitra, saurang kajaheut balukar taya batur nu nampi kaayaanana. Upamana jalmi nu ditolak pedah orientasi seksualna. Padahal da kaayahanana saprak dibabarkeun kitu. Lumaku hirup balukar kapaksa atanapi diciptakeun kitu. Sanes kupolahna nanging anjeunna nandangan akibatna. Para mitra, seueur jalmi nu kajaheut di sabudeureun urang. Tiasa janten urang kalebet salah sawiosna. Aya seueur alasan jalmi nu kajaheut manah ngantunkeun Gusti, nanging dina kaayaan nalangsa kitu pangandika Gusti ngawurukan supados nu nyerat kitab ratapan ngawakilan sakur jalmi nu kajaheut manah nu nalangsa nandangan kanyeri, anjeunna tetep sasarengan Gusti. Gusti salawasna nyarengan jalmi-jalmi nu nalangsa, Kristus nu gugah eta oge Allah nu kajaheut. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kanggo pedarandanget ieu di mana abdi sadaya tiasa terang sakitu deudeuhna Gusti ka abdi sadaya. Gusti salawasna nyarengan abdi sadaya lumaku di tengahing dunya dina sagala kaayaan kalebet nuju aya dina kanalangsaan. Balukar nandangan kanyeri. Hatur nuhun Gusti salawasna masihan kakiatan sareng panglipur ka abdi sadaya. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmani Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.